أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Guari mah make tombur marawisan Habib deh tong tang tong 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 tang tong tang tong 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 tang iya Nabi salam sih Nabi salam tapi make jadi campur sari ieu bosina kan baca sholawat nah urang inget ka Kangjeng Nabi tonburna haram ieu mah sarua jeung ngagoreng lauk make cai kieu kos kitu lag-lag Gusti Allah ya Allah. Geus bae urang mah lamun endek make terbang ulah make kecrek cara Betawian wah salah tah terbang mah make kecrek ulah make kecrek nu haramna kecrek kumaha cenah kieu kecrekna lamun dipisah geus wah terbangna mah teu make kecrek kan kecrekna mah ieu kos urang guari di akhir zaman teh dibawana ku kiai pan eta kos kitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أخرجني صوبا lan lamun metuaken ya si wong sarik nisoban ing sanisob min hirzin kang tetep saking simpenan mertain kalawan rong bale fa in takhallala ilmul malik maka lamun narima nyelang opo weruhe wong kang ngamili wa i'adatul hirzi lan ambaleni ne simpenan fal ikhraju tsani sariqatun ukhra maka utawi metu akan kang kapindo iku nyolong kang wewene wa illam yatakhallal kutia maka den tugel si wong fil asahi ing dalam mungguh kaul asah walau nakubalan lamun ngabolong ya si wong wi'a yantotin karung gandrung wadah yalan umpamane yantofan soban sobun maka nari mangucor oponi sobun sanisob kutia maka den tugaya si wong filosofi ing dalam munggu kaul aso walau istaraka lamun sesekutan ya wong roro fi ikhrajin sobaini ing dalam metuakan sobroro kutia maka den tugal ya wong roro wa illa nakul ikhraj dari sobain fala
wala sarakolan lamun nyolong yasi wong khomron ing sajeng wa khinziron lan celeng wa kalban lan asuh wajil dan maitatin lan kuling beknan kulit babatang fala bila daabgin kalawan ora den samak palakot amaka oranana dan tugel iku wajib fa'in balago innaul khomri maka lamun tumaga apa wawadahan sajeng nisobaning sanisab kutia maka den tugal yasiu ngala sohihi ingat asa atawa munggu kaol sohe wala kota pitun burin dan orang nana dan tugal iku maujud atawa iku wajib ing dalam nyolong tunbur wanawi lan umpamanya tunbur wakila lan den ucapakeun apa yen balago muka saruhuni soban makutia namun tumaga bogan dan pecahakeun pokang dan pecahakeun dening wong soban ini sob kutia maka den tugal yasiu wong kultu ngucaping sunasani asahu tawi kang kaping doma iku kang luwih sahih wallahu alam utai Allah iku kang maha uningan stereh darareukeut kana libur deui aya nu bunga dek libur teh aya anu sedih dek libur macem-macem lolobana bunga ngeunaheun cenah pereng ngaji eta mah nu tolol berarti lolobana tarolol teh si sawarena yang ngaji macaknya nanti datang ngahuduk ngarokok naon hese nu maling kudu dikenakeun sanksi na ke nu bakal dicaritakeun dihareup ya ne kudu dipotong leungeunna lamun malingna memenuhi persyaratan maling nomor kahiji barang nu dipalingna minimal 1/4 dinar emas murni atawa seharga 1/4 dinar keur diputung rata ialah 4 gram sadinar lamun 1/4 berarti segram geus segram kumaha hargana saat ieu 500.000 bae keur dilempengkeun maling 500.000 berarti kudu dikenakeun sanksi potong leungeunna masyaallah aman negara lamun ieu dilakukeun moal aya nu wani pulang pali belah dieuna sieun ka aturan-aturan negara anu negara meunang di Al-Qur'an hukumna belah dituna mangke jadi sieun ka nu nyieun hukum yakni Gusti Allah Subhanahu namun urang make hukum negara besok kumaha kerasna ditabrak bae tapi lamun urang make hukum Allah takwa ka Gusti sieun ka Allah lantaran bakal berkelanjutan hirup teh di akhirat nu di dunia can selesai diselesaikan dihisab jadi orang sieun jelema naik motor kemudian aya lampu merah culak cileuk polisi jeung nyana ngarasa aman lantaran belah ditu mobil lah polisi ieu nyolocos bae
sebab nu dideuleuh hukum negara. Diharap polisi tangkap trik. Kamu gak lihat lampu merah? Lihat pak. Kenapa? Kamu terus aja. Kirain gak ada bapak pak. Paling jawabnya sakitu doang kan. Tuh. Jadi sieuna ka polisi ketika polisi ditabrak wae. Ieu kuari urang make helm sieun ka polisi. Ya sebenarnya mah itulah sepira helm ngajagaan hulu janten. Jadi jelema nabrak make helm ja potong-potong bae. Paeh mah paeh bae. Jadi teh pengaruh sebenarnya mah helm mah tama aja usaha di dituna ge. Usaha nyararana tah mah. Tapi kulantaran di jeun undang-undang sieun kan urang. Urang di pabrik deka luar aya besi numpuk lumayan sakitu. Culek-celik, culek-cilek satpam nundutan. Lah di karungan di bawah. Kepanggih, "Hei, sia naon eta karung?" Loba omong, lain loba omong naon eta? Pepuntungan besi sia. Sia. Awas ya mun kanyawan ku satpam. Satpam ge aman. Aing geus dipangmaokeun atuh ku aing ngaduaan nya ke. Tolol kos du endeup ngaberesan oreng babarengan. Atuh cenah adena ge sia. Tuh, tungtungna babareng. Naik motor kenceng ke naik motor kenceng. Lewat ke sektor. Kenceng sia polisi. Aman datang ka ieu mah. Lamun sieuna ngan ka satpam jeung ka polisi diintip kunyana. Tapi lamun sieun ka Allah deuk keluar aya besi numpuk cak nafsu cokot lumayan sia timbang bawa ka Madura mantap sia ge. Nah, tapi kan cak iman haram sieun ka Allah. Loh, Allah na di mana? Neuleukeun bae Allah mah terus-terusan. Emang Allah pernah neuleuh? Henteu. Allah mah neuleuh terus. Sebab Allah mah teu pernah nundutan aja. Allah malah sinatu wala naum. Henteu pernah nundutan komo sare. Tuh. Jadi lamun sieuna ka Allah aman. Cek babaturan cokota satpamna nundutan. Satpam dipakai kasieun Allah bu ngegeter ka jero hate sia irahata sahupna tuh waktu kan mantep lamun sieun ka Allah kos kitu bae lamun urang kan sieun ka jelema doang manggi awewe geulis weh anak saya tak anak Ijunen kuaing jona deuk ditanya bapana tuh iya heueuh nya teu jadi aya ke bapana sieun ka bapana. Tapi satu ketika eta bapana teu leuleukeun digoda. Tapi lamun urang sieuna ka Allah, aya awewe. Aing ditanya, "Sia?" Nah itu nyatanya emang lain mahram. Haram sia. Kan sia sok kaji mingguan. Maknya sia kudu deuleuh keneh bae. Ulah saharam teh kos kitu mah kecuali ku sia dikawin. Dikawin mah langsung ka bapana ulah sok ditu nyatanya gitu. Ya nomor HP na bas tadi curi teh kos gitu ulah nah, lawan sieun ka Allah mah nya isin sieun salamet aman nu mantak lamun jelema tararakwa kabeh sa Indonesia atuh polisi teh gawe nu mantak diayakeun polisi teh eta teh jangamankeun jelema-jelema nu nyieun kericuhan nyieun onar nyin kejahatan. Nah, iyalah tugasnya polisi. Mantap cak polisi teh kiai sebetulnya ini kekurangan polisi personilnya sebab satu kecamatan cuman ada berapa polisi sementara kejahatan banyak. Jadi neuleuh kejahatan neuleuh jelema loba polisina saeutik. Jadi kekurangan polisi. Ieu teh lantaran jelema jararahat. Sebab kadeuleuh kuari teh kadenge ku urang kuari perzinahan, pemabokan, pemalingan.
mantap ayalah polisi jangan mankeun kebenaran polisi nage ya mau diteruskan eta lah kos gitu tuh tapi lamun haju ngararaji jelema tararakwa kabeh dek maling teh jadisieun ka Allah dek mabok teh jadisieun ka Allah dek zina teh jadisieun ka Allah dek korupsi teh jadisieun ka Allah ulah sa Indonesia sakabupaten Tangerang bae heula tararakwa kabehan polisi ngan HS doang gawena di sektor polisi nundutan di pasar nundutan di pengkolan nundutan tanya Pak kenapa nundutan aja kagak ada kerjaan, cong. Emangnya ya orang pada takwa semua, tinggal gua doang yang belum takwa. Wah, polisi brengsek ta polisi. Teh, nya numantak polisi ge jangamankeun dalam negeri urusan kriminal dan lain sebagainya. Nah, kuari polisi kualahan sebab naon jelema da teu tarakwa. Namun jelema tarakwa moal kawalahan kuari. Kawalahan kuari polisi teh lain lalagaan. Masya Allah. Tinggal orang bina mental bangsa Indonesia. Coba kumaha carana supaya nyana sieun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimimitian ku pejabat sieun ka Allah. Ke rakyat ge nuturkeun. Dimimitian ku kiai sieun ka Allah. Ke masyarakat ge nuturkeun. Lamun pejabat jeung kiaina sieun ka Allah, rakyat mah nuturkeun kajen ku kumaha. Tuh. Iyalah kuari gara-gara pemerintah pejabatna jeung kiaina kurang sieun ka Allah, masyarakatna beuki ancul-anculan. Ayeuna mah urang mah nyaritakeun hukum Allah nu geus diterjemahkeun ku para ulama disebutna ijma' ulama. Maca kitab ieu ngadengekeun kitab ieu sarua jeung urang nguraikeun ucapan Kangjeng Nabi. Nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi sarua jeung urang nguraikeun wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Nyaritakeun Al-Qur'anul Karim berarti urang teh keur meujeuna jeung Allah ngobrol. Jadi ieu urang ieu kuari okosna mah kos kita biasa horeng keur ngobrol jeung Allah. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah sebab nu boga ieu hukum Allah. Ulah dianggap lalawara ieu urang hayang hayang nyaho ngobrol jeung Allah ieu. Ulah haju bari ngaroko ngobrol jeung Allah. Teu kira-kira. Masya Allah, cak nu dijerai mah teu adana ge ngaroko mah nundutan eta deui. Bagi parah cak Allah bos ya ngobrol jeung aing nu bogana kuat nundutan gitu. Cak nu saurang hadena aing mah teu nundutan, ngan aing mah KS beneran. Teu parah tau. Tah, urang lamun ieu kadinya moal daek nundutan. Isin ka Allah. Berarti lamun jelema keur ngaji nundutan teu boga adab. Ngobrol jeung Allah nundutan jeung bebene tilok. Sia mahakan pun hadakan pun bunyana. Ya. Walau akhrajal yusoban min hirzin Zaid nyokot barang di imaki Umar dicokot kunyana nyokot baju barang dibawa ke imah dijembreng-jembreng kunyana hargana eta mangan ge 250.000 mah teu niso berarti kan encan kena sanksi adili mah adili ngan teu kudu dipotong
menang 2 poe nyana tengah-tengah deui kadinya dibukakeun deui lawang geus sasa langsung asup ka jero cokot deui di jero lamari dikunci lamarina didongkel ku nyana dibawa deui ka imah dicokot deui baju seharga 250.000 deui bae. Jadi berarti nu tadi 250.000 nu ieu 250.000 jumlah 500.000 ay 500.000 makan desa niso nu jadi masalah kumaha lamun Ki Zaid maling hiji barang nu sajen di tempat na pihirzi misli kemudian malingna 2 kali mun dihijikeun jadi sanisob nah ieu wajib kena sanksi potong atau henteu. Eta keur carita baju. Keur carita emas. Zaid asup ka imah Ki Umar tengah-tengah weus sasaha di laci di deulean aya emas dibawa. Imbang ku nyana ngan aya 2 gram. Ngan aya setengah gram. Setengah gram teh berarti sabaraha mili? Setengah gram teh sabaraha mili? Aisyah gram dia sebarang mili. Siapa lain tukang emas. Geus teu nyaraho tukang emas lain meuli tilok. Kanyaho atuh. Emang aing meureun ku kumpulan kudu jeung nu bodoh bae. Senang asana jeung nu bodoh ge mah. Aing salah ge teu nyahoeun nya. Tah urang ngeunahna ngaji jeung nu bodoh teh kieu. Mentak aing embung diondang ke Jakarta palinter. Pinter ngomong. Tah, iya. Cokot ku jana setengah gram. Encan kena sanksi. Menang 2 atau 5 poe diintip deui Ki Umar eueuh sasaha. Sup ka jero. Kunci lacina dongkel aya deui emas. Begitu aya deui dicokot, timbang aya setengah gram deh. Jadi nu tadi setengah gram, nu ieu setengah gram. Mun dihijikeun sagram iso. Ieu kumaha ieu hukum nagara nu diterapkeun make aturan Islam. Ieu hukum nagara apa nih? Ini urang keur ngaji hukum negara. Sebab anu ngalaksanakeun sanksi negara. Teu meunang urang teu boga kakawasaan ku ari ngahukuman. Zaid maling, wah 1 jutaan. Aya ka desa potong jeger bae ku urang. Atuh teu meunang. Sanajan eta wajib dipotong nu kudu motongna saha? Main potong-potong bae. Atuh teh menghukumi sendiri mah atuh mal beres hukum teh kudu aya anu ngahukuman nu boga kekuasaan. Mantap nu boga kekuasaan teh pemerintah. Geus pemerintah teh ngalaksanakeun undang-undang negarana anu geus hasil godogan DPR meunang ti Al-Qur'anul Karim. Karak mantep. Tuh, jadi urang sanajan ku ari aya nu maling beunang ku urang, hajuk ku urang dipotong leungeun salah. Atawa jelema anu zina kanyahoan ku urang. Kemudian negara henteu ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim. Urang ku ari mah dijilid bae teu meunang. Teu bisa tetep bae negara. Kemudian cenah negara teu ngalaksanakeun, atuh teh urusannya jeung Allah engke. Tinggal tungguan bae engke malah lodarna. Asa-asa amat. Tuh urang masa bira rakyat. Geus, rakyat mah babari. Pilkada bere duit colok beres. Pilgub bere duit colok beres. Tadi bere duit tak Emang rakyat belon bagus gitu. Ieu mangsa nu kieu belon kabeh eta. Jadi bere duit daek, tadi bere duit henteu kumaha majuna negara. Jak kiaina ge aya ku kiaina kitu. Ieu. Zaid maling barang Ki Umar 2 kali, kemudian mun dihijikeun tina 2 kali teh nisab. Ta eta teh kena sanksi apa henteu? Walau akhraja. Lamun Ki Zaid ngaluarkeun barang Ki Umar maling berarti nisoban sanisob malingna min hirzin tina tempatna
tempat jajagaan, tempat raraksaan anak, mun emas di laci, mun baju di lamari, sendal di tempatna, sepatu tempatnya tapi hirzin ngaranna. Malingna merrotaini 2 kali. Keur maling pertama encan sanisop, maling kadua nu kadua kali teh henteu sanisop ngan mun dihijikeun jadi sanisop. Na eta teh tafsil fa inta khallala ilmul malik, mun kaselang heula nyahona Ki Umar sebagai pemilik, wa i'adatul hirzi jeung dibalikan deui raraksaanna dirapihan, fal ikhrajus tsani sariqatun ukhra, maka maling nu kadua adalah dianggap maling nu sejen teu bisa dihijikeun. Tuh lamun memang terketahui. Zaid maling emas di Ki Umar. Begitu maling dibawa ku Ki Zaid ka imana Ki Zaid, Ki Umar langsung balik gawe atau balik di pasar, balik di mana? Leuleuh ka laci. Ternyata laci terbuka, barang di deuleu emas 1/2 gram. Uduh, cek Ki Zaid, cek Ki Umar teh pamalingan berarti asup ka dieu. Kunci deui dirapihan, beres. Isuk gawe deui, isukna gawe deui, nang 5 poe di deuleu deui, muka deui. Eueuh deui berarti 1/2 gram. Eta kaselang heula. Kaselang antara maling nu pertama jeung nu kadua kaselang teh kaselang nyahona, kaselang di rumatna, dirarapih deui. Eta maling nu kadua teu bisa dihijikeun nu jeung nu pertama. Berarti nu pertama nu kadua geus nu pertama 1/2 gram teu kena sanksi, anu kadua ge dianggap maling ngamimitian deui atuh berarti teu kena sanksi, teu bisa dihijikeun. Adili mah adili kenakeun ke sanksi ngan teu kudu dipotong. Wa illa kumaha lamun manehanna teu kaselang nyahona teu kaselang ge, sehingga teu aya pangrumatan, teu aya penjagaan. Ki Zaid maling barang di Ki Umar pertama 1/2 gram. Poe kadua Umar teu neuleuh, poe katilu Umar teu nyaho, poe kaopat Umar ge eueuh mireung. Sehingga kusabab teu mireung teu nyahoeun barangna dipaling. Kalima poe dipaling deui ku Ki Zaid. Nah, ieu kan teu nyahoeun Ki Umarna, sehingga maling nu kadua 1/2 gram mun dihijikeun jadi 1 gram. Poean ka-7 kakarak Ki Umar neuleuh. Masyaallah. Ieu horengan laci muka ieu. Barang diteliti ternyata 1 gram, padahal mah 2 kali maling. Ki Umar mah kan teu nyahoeun, dianggap sakali bae. Laporkan selidik punya selidik, intel turun. Nah, beunang Ki Zaid. Eta Ki Zaid barang diinterogasi, ternyata malingna bener 2 kali. Pertama 1/2, kedua 1/2, ngan Ki Umar teu nyahoeun, dianggap sakali bae kena sanksi. Ieu mah keur carita hukum Pak beulit elos. Mah hukum kos itu betul. Tuh kan beda. Malingna di dinya keneh. Ngan nu pertama mah terketahui aju dijaga, kunci lawang dikunci deui, tapi dipaling deui. Beda hukum. Nu pertama, nu kadua. Tapi lamun Ki Umar rah teu nyahoeun, sehingga ku sebab teu nyahoeun dikunci henteu, diberesan henteu, jatuh nyaho ieu. Nyahona Ki Umar mah bahwa leungit teh 1 gram bae. Adili kena sanksi. Ya Allah, kos gitulah aturan hukum negara, maka aturan syariat Islam yakni Al-Quranul Karim. Orang kajian ting menyahonya hukumna tuh. Masalah, orang keur ngobrol jeung Allah. Tah, sakallah kos kitu tah, kadang ku sia. Tah, muntak ulang nudutan sia tah. Aing keur ngomong tah. Tuh. Hatak utusan Allah teh nabi, rasul, utusan Allah teh wali, utusan Allah teh ulama. Hatak ulama teh keur ngajelaskeun hukum-hukum Allah, eta teh utusan Allah disebutna. Kiai mana bae keur nyaritakeun hukum Allah eta utusan Allah.
cak kiai teh sih ada sia awas tah maling teh kos gitu prak kiai na maling ya utusan bloon ya utusan ya ya ku dirantai utusan atak deagan utusan anak anu bener-bener sesuai jeung aturan utusan hese ya kuan urang teu nganggap utusan pantungtung nama weh kiai itu di ditu ngaji sia di mana di anu utusan Allah eta utusan teh podol sero tungtung nama kitu bae pantun sebab naon sebab nyanana teu sesuai jeung utusan Allah berarti ngan disungut doang teu di hate nah walau laqabawi ahin tatin wa nawiya pansoban yusabun kutia lamun aya karung gandrung di Batur mah gandrung ngaju dijieun roti cara di Uzbek di Mesir Arab di urang mah pare gabah di karungan tenden di leuit nu nyoka leuit budak kuari mah eueuh nu nyoka leuit gudang kuari mah mun nyaritakeun gudang teh gudang limbah baheula mah gudang pare leuit gudang antak cekolot baheula mah sia nyandung lamun sia hayang nyandung coba ge sia diuk di kolong leuit lamun eungap ulah nyandung kos kitu sia lamun teu eungap tah los nyandung sia sanu teu eungap atuh kolong leuit mah beda jeung kolong gudang handap kana mah kolot baheula eta teh kinayah ulah nyandung sia eungap keneh mah kecuali sia gagah siana usahana maju siana naon hayang berarti kan gagah tah mah henteu eungap cicing dihandapeun leuit ge los nyandung ulah kieu coba aing asup ka jero leuit jatuh eungap nyandung padahal mah gawe henteu dagang henteu blon lain kudu haju asup ka leuit lain dasarna bodoh hese tah masar jeung kieu lamun bener nek nyandung lengkahan geula kuburan kula haju ngalengkahan kuburan naonan lain kitu masalahna eta kinayah ngaranna pare di karungan terus ditenden di luhur leuit kemudian dicolok ku Ki Zaid beus ditu colok muruhdul kahandap di tandean kunyana eta di tandean menang nyolok teh haju dibawa ka imah diitung-itung aya sanisob eta mah bolong ngan di bolongan kunyana tek di bolongan jadi tandean atuh maling ngaranna ngan malingna ngabolongan kuari mah geus teu usim pare sanajan di Karawang geus teu usim maling kos kitu kuari mah nagara maling minyak di bolongan sarua minyak negara ya BUMN di hadap laut ya di bolongan di paling nyana nu nyieun nyana nu ngajelaskeun ka masyarakat nyana nu maling eta nyana bolongan tah nyana teh saha eta cak urang Betawi bukan aing mah nyana bae lah teu nyaho nyana mah nyana siapa sih itu nyana pajar ngaran jelema tah nyana aju ku nyana dicaritakeun bapa nyana telah nyolong blon tah Betawi tah eta kos kitu jadi nyana nu ngabolong eta mah ngaranna pagar makan tanaman jadi negara teh kos kari itu kuari di negara mata kula teu betah jadi pejabat lah malaling ngelulu nah ieu mah caritana maling pare di bolongan tandean aya sanisom kumaha atawa ieu lalakon teh ti Karawang pare dipuateun ka Toronton deuk dibawa ka Jakarta kemudian ditimbang sanggeus ditimbang eta pinuh teuing ku polisi tita turunkeun cek teh ayo sampai ka timbangan pas ternyata diturunkeunana sampaikeun ka aya
3 kintal turun lantaran muatna sabaraton kudu diturunkeun 3 kintal. Turunkan. Maju. Eta kan pare teh dipaling di jalan. Polisi teh tak aya timbangan, masuk timbangan. Timbangan mah timbangan bae lamun make ieu lulus. Ongko ditimbang, ongko make ieu, ongko lulus. Naon artina? Tapi lamun teu make ieu turunkeun. Paling kunya teu bisa dicokot deui. Eta lalakon kos kararitu tah lalakon, timbang. Eta mah ongkos mobil nu teu asup truk teh naon ngaranna? Tuh, siapa nyaho portal. Portal teh teu meunang truk asup. Tapi cak masyarakat kok truk asup bae sih di portal ongkoh. Tapi truk asup bae orangana aya nu nungguan asal aya truk mayar angkat. Engke dikadiekeun deui, aya truk deui, tidak boleh Pak. Ini truk mah ke sini mah, masyarakat enggak boleh. Enggak boleh. Iya, ini mah jalan masyarakat Pak, enggak boleh ke sini mah. Bere kadinya angkat. Maju cak masyarakat paling portal kiamat portal. Ieu truk masuk bae truk asup bae heran. Tanyakeun ka ieu sanu nungguan? Aing pesir. Ulang. Naon sih? Bagi bae. Emang osok aya nu mere? Aya. Sabaran. Ayo geus. Enggeus, kadi itu beres-beres. Maju. Atuh naon hartina ta portal? Portalna usah. Maksudnya di portal teh jalan tidak seimbang, bobot kendaraan teu seimbang jeung kaayaan jalan, maka make portal. Mobil besar, truk misalnya apalagi tronton tidak boleh lewat untuk menjaga kestabilan jalan. Tapi ya maka di itu bae terus bae heran teh portal naon maksudna. Mayar. Nah, geng datang kadinya. Siap. Babagi. Geng nu itu deh, babagi bagi 5. Siapa sok menang sabar duit? Geus atur bae geus sia geus lah pokona geus. Eta cenah ke masyarakat geus tanggung jawab aing geus, masyarakat ieu lah pokona mah. Tuh, eta geng tak kos kitu maling eta. Maling portal. Tadi Indonesia mah kos kitu. Ti dieu urang ka Cikupa, tah aya portal hirup. Di mana eta? Nah, di portal hirup tah. Ti dieu ka Cikupa teh aya belah ditu sok make baju hideung. Eta duitna ka mana sih nu sabaraha? Duitna ka mana eta duitna tah? Eta sia engke di akhirat bakalna digodog sia tah dikulub. Masya Allah teh teu puguh teu karu, jang jalan lain eta duitna, jang pembangunan lain. Jang naon eta duit toko sekarang itu hayu sia. Haram sia toko. Ya Allah, eta maling toko kitu. Puyeng cak ngusap cupil nu mawa barang teh puyeng aing cenah asa liwat ka dieu we puyeng ieu sih. Ieu cenah caknya da pan deukeut ka Cilongok pan aya nu kos kieu cenah. Aing bae pan nu ka babawana mah. Aing dibere henteu pan. Kecuali nyana lapor ka aing dibere aman geus. Wah cenah cak kepalan ditu geus isu mah urang datang ka ditu ka Ki Uci cenah. Pencit bisa sia ku aing. Ya Allah, ya naonan tak kos gitu. Naon eta uang naon? Nyaho aing mun dicaritakeun mah cara-carana nyaho sepira kos kitu, emi borong dan lain sebagainya. Lah kos kitu ieu. Aing nanya, eta si kumaha mimitina, oh no, di dituna saha gitu-gitu. Oh, berarti haram. Geus teu kudu panjang-panjang lah caritana mah. Nu kos kitu meuliu nyawan sia sebenarnya mah. Mobil muat pare dicolok murudul tandean ini adalah terlalu berat colok borosot sakintal 2 kintal 3 kintal beres berangkat eta kan malingnya nata sakintal sabaraha duit sih pare sabaraha kintal sabaraha duit coba ayo tangkulak berapa? 300 500 600 pare naon kanyaho aja pendi mah pare naon 600 subawut mendagang karung nya nyaho nah ieu keur sakintal 500 600 700 tergantung parena
berarti kan sani sok etangan dicolok donggan ku polisi supaya murudul haju ditandean berangkat kamu ini terlalu bebannya terlalu berat cokot eta teh maling nu kos kitu ngaranna eta polisi kudu dipotong leungeunna ieu kumaha eta maling walau nakoba mun polisi marah jangan marah Pak ntar saya bacain kitabnya Pak kemarin saya ngaji Pak coba lu baca nih walau nakoba kalau polisi ngebolongin wiahin totin karung beras dari Kerawang dikirim ke Jakarta Wanawiyah dan sebangsanya ya terigu ya gula apa sajalah kemudian pansobang ucur ditandain tuh sama polisi ya kutia tangan polisi harus dipotong nih kitabnya nih kurang lebihnya begitu Pak saya ngaji kemarin Pak kalau nggak percaya tanyain dah sama Ki Uci sono dah saya takut ngantuk ngajinya Pak ya Allah ya kercarita polisi sahabae ieu mah walau naqoba ngabolongan wiahin totin kurang leuwihna seperti kos gitulah nu mantak eta truk di Aceh di Palembang di Medan di mana gitu di Padang berangkat mawa barang ke dia ke Jakarta supaya aman nyana make tanda jadi polisi itu mengetahui iya tanda iya bajing loncat oh punya si Anu ini mah anjing loncat punya si Anu ini mah kebo depak punya si Anu tanda-tanda emang teu jauh hanya orang-orang bodoh orang kampung nu teu nyaho atuh aing mah pernah ulin jeung polisi atuh nyaho aing sarua aya tanda-tanda geus aman nya ti Padang ka Jakarta sebab kepalana geus dicekel di luhur tetap dibere kalau ada tanda ini amankan nanti lu dapat nanti dah pokoknya tuh pokoknya di Palembang lamun urang ka dieu ka Palembang terus mawa barang dukuh misalnya urang teu nyekel polisi atuh acak-acakan di jalan beak atuh emang gitu datang ke pos datang ke pos datang ke Merak atuh beak geus beak barang datang ke Merak buat lu aja doh polisi tuh gua sedekah dah sama lu dah beak kabeh mantap kula harita haju eureun ge dagang iya malah lakon ya aya orang Lampung nyaritakeun bahwa di Lampung peteuy murah dihitung-hitung murah jasa gegeraan bae nyana ka Lampung jaboga duit ditampung di itu bener we duitan punyana dah aing geus beres datang ke pasar Kemis ujianna rebut ya untung bede ya aing langsung truk diborong berangkat set pos pertama berapa sana tah pos kedua berapa tah datang ke Merak datang ke Bakauni rada dipersulit nego rada gede tah datang ke Merak tetap mayar deh tah lagi terus di Merak datang kali masih tahan kene bae datang ke pasar Kemis jangan siak kabeh tah peteuy di bebean ke urang pasar Kemis teu kudu diduitan aing tanggung rugi cak nyana beak kabeh kok kiai nyahoan we aing dulur aing eta beja ka aing aing moal deui ceknya teh kos kitu. Pan batur lulus wallahu alam aing teh nyaho ceknya geus moal deui bae aing mah geus pokona mah. Cak kula boga dulur hirup bari ngaji nya da seuri bae masalah. Moal deui aing mah ceknya teh. Geus boga aing dioskeun geus tanggung ceknya teh. Deres ya bisa ngeloskeun lain deres ngambek aing sebenarnya mah. Lalakon kos gitu Masya Allah atuh ngobrol deui tah jeung pedagangan sok Palembang lain kitu atuh sia mah kitu sih kumaha ya kieu ya tek oh hitung-hitunganna lamun kos kitu kandas ya tapi kieu ge hitung-hitunganna cekal si anu tek oh kitu nya gitu geus moal deui tetang aing teu hayang aing mah geus pokona mah geus pokona aing mah datang ke akhirat ku aing ditagihan ta polisi jaket Masya Allah, mohal bae pokona aing mah kan. Hitung-hitung teh atuh murah sih murah.
Gitulah lalakon di urang teh kos karar itu teu merdeka di urang. Masya Allah Karim. Nah iya ge mawa beas bawa gabah ti Karawang ka Jakarta lamun teu nyaho lalakonna beak di jalan. Beak di jalan. Aya santri urang Cipanas babaturan kula waktu masantren di Garut. Kemudian nyana nampung sayuran lantaran nyana ngobrol jeung di pasar bahwa sayuran teh kentang sekian, wortel sekian dan sebagainya. Cek kira aing gede untungna ye. Dibawa ku babaturan kula terus termasuk jeruk dibawa ti Garut babaturan kula teh nyaho liang. Teh nyaho liang datangna ka induk ditanya henteu naon henteu. Batur mah arasup deui. Sakalina ditawar murah datang ka induk teh heran aing lain deui jeung berita ieu ya berita awal mah lain kieu batur mah ti Jawa masuk Jawa masuk nanyakeun hargana berapa itu tanya saja sono nya nama eta asal ditawar bae kudu dinya murah jasa mun dibanding-bandingkeun tekor nya puyeng nya lalakon di induk teh emang kumaha gitu teu menang langsung mawa barang emang babari. Moal disebut jawar induk. Geng induk atuh moal disebut kos kitu lamun teu. Datang barang kadinya kudu nyana nu meuli nyana ngajual. Jadi eta teh geng teh pinarakaeun. Barang nu batur dibeli murah ku nyana dijual deui ka pedagang. Kumaha coba hayu? Nyana mah nadahan bae di dinya. Aya gara modar sia. Eta babaturan gua moal deui aing mah ka induk yakin eta. Anggoda lalakona jurig melulu nah eta kos gitu nah iya jalan tusuk merosot eta timbang lamun sportif mah timbang masalah ieu teh sportif kan beres tah eta kuari mah nyolok gabah lantaran ieu teh ya naon gitu ngaranna terlalu berat bobotna ngocor aya sanisobeun paling kunyana kutia potong leungeun deuk sahabae geng polisi jawara sahabae masyaallah walau istaraka fi ikhrajin sabaini Zaid jeung Khalid dua sekawan kama mana ge duaan bae kemudian nyana neuleuan imah batur nu kosong aya imah Umar Zaid jeung Khalid ketika neuleu Umar keluar ka pabrik pamajikanna ka pabrik kosong kontrakan tersebut kuduaan di asupan cokot dicokotlah barang-barang nu aya di dinya teh aya sapatu ya TV ya pakaian wa illa lamun taya dua nisab pala ulah dipotong ternyata maling duaan ngan sanisab mun dibagikeun ka duaan siring setengah nisab can dipotong ternyata begitu maling Zaid jeung Khalid teh barang dihitung ngan saukur aya 700.000 sanisab setengaheun mun dibagi dua berarti saurang jeung saurangna kurang ti sanisab can dipotong tetep sebab can aya dua nisab mun babarengan mah kos kitu tuh walau saraka khamran lamun Zaid maling sajeng maling tuak anu geus jadi khamr maling bir maling mensen vodka Johnny dan lain sebagainya maling minuman keras kumaha eta kudu dipotong teh kudu dipotong tama lantaran memang kudu dipaling kudu dibiceun biceuneun tama aya jelema maling ka toko maling minuman keras barang dihitung-hitung aya 5 jutaan teh kudu dipotong sebab nu kos kitu mah emang kudu dipiceun namun aya bae paling ngan ieu mah malingna cenah haju deuk diinum deui kunya lain urusan tah mah penting nagara mah asal barang haram dipaling teu kudu dikenakeun sanksi potong sebab emang kudu dieuweukeun Zaid
lunta-lento ka dieu ta ka mana ka sewan barang neule di pelataran cek aya celeng diudag ku jana dipaling dibaringgus kajahoan laporkeun ka polisi apa kudu dipotong henteu sebab celeng barang haram maling barang haram teu kudu dipotong wakal ban zaid maling kitu anjing sanajan anjing herder meunang didik mahal tetep bae lantaran barang haram mugolazoh teu kudu dipotong jilda maitatin maling kulit bangke bila daging encan disamak atau haram sarua bae barang haram palakot teu kudu dipotong masya Allah beda jeung maling wadahna homer jeung wadahna beda aya homer mah minumanana aya wadahna mah macem-macem kan aya botol aya deui meureunanan wadahna teh plastik aya deui wadahna teh meureunanan kitu dulang aya deui wadahna teh meureunanan naon ngaran-ngaranna kaleng aya deui wadahna lamun di luar negeri mah terbuat tina perak aya deui terbuat tina emas aya nu terbuat tina besi aya nu terbuat tina nu herang teh nu kos emas tapi lain emas perunggu aluminium dan lain sebagainya satu kebanggaan orang-orang barat wadahna nah ieu kan wadahna mah lain homer sapira wadah bisa dibersihan ku urang bisa pake nanaon atawa buatan Purwakarta teh nu tina taneuh naon ngaranna? Kendi. Atau kedi ge aya buatan Purwakarta mah murah. Tapi kendi lamun buatan Turki atuh Turki buatan kendi diukir tuh kendi buatan Turki diukir kunyana. Ai ragang mah peupeus kene. Tapi mahal. Wadah pot kembang urang mah meuli di sisi jalan 5.000 15.000 geus mahal wadah pot kembang teh hargana aya anu 100 juta tuh aing ngobrol jeung urang jelema susah mah karinya uyang wadah pot teh urang mah 15.000 teh geus mahal di Indonesia lamun hayang nyaho di Indonesia ya jelema-jelema anu sararugi potna 20 juta teh termasuk murah 50 juta pot kembang teh aya 100 juta nyaho kula pejabat anu boga pot 100 juta nyaho moal bejakeun nyaho urang mah pot kembang teh kadang-kadang lah tuh sajadi-jadina bae urang mah sajadi-jadina bae geus urutan bae urang urutan masalah geus eta emang urang kadong susah geus masalah geus batur mah satu kebanggaan pot kembang we 100 juta lamun urang meuli motor 100 juta meunang sabaraha atuh kan motor mah bisa pakai numpakan ka serang ka Pandeglang ieu mah pot desen ku kembang dong pot cambeupleu bae diingat sia bahasa naon teh cambeupleu nah eta pot bae ge 100 juta masyaallah kula ge keur mimiti nyaho mah apa iya kitu 100 juta heran ainu 20 juta mah 20 30 di Tangerang ya ambal aya di Tangerang pot nu harga 20 juta 30 juta aya ieu mah 100 juta masyaallah ieu mah jakula-jakula kana raka jasa ieu jelema ya kana raka jasa mun dibikeun mah aing masalah sih maksudnya abeh ka sorga nya na aja ku kieu deuk pake naon atuh teu pake naon ka ieu mah di ais-ais bae 100 juta atuh pot bae 100 juta ya Allah ya Rabbil alamin tapi geus kos kitulah kaayaan dunia mah kos kitu atuh urang boga mobil Rolls Royce hargana 15 miliar jam moal daekeun nya make jam nang meuli di mingguan atuh teh akur jeung mobil manya ai mobil 15 miliar hargana ai jam nang meuli di mingguan 5.000 utang atau mobilnya ge nutup bae moal naikeun muka begitu dibuka tuh hese amat ngomong cek lawang tidak seimbang nih bajuna calanana sendalna nya imbangkeun kana mobil tuh ieu mah kan potongan angkot kabeh
angkot tapi ke sorga. Urang hinaan di dunia masalah guys. Hinaan di dunia, di akhiratnya nah rasain lo yang dulu naik baby band ya, lo yang dulu lewat sama gua naik Rorois yang enggak nanya sama gua ya, nah gua sekarang mau ke sorga gua nggak tanya lagi dah lo, dah lo ke neraka gua ada ke sorga lo, terus mun saya sorga mun haju urang ke neraka, ya susahnya ke neraka. Aduh, masya Allah, itu mah, naon gitu ngaranna ketiban taraje teman kos gitu, jatuh ketiban taraje, ya susahnya karena neraka. Nah, pain balago ina al-ghamri lamun datang kasani sob harga wadah sajeng wadah khomer kutia tetep bae ala sohe wadah lain arak anak nama sanajan harga sababaraha ge henteu wajib dipotong lantaran barang haram mah kuduna ge dihancur-hancurkeun ku urang cokotan hancurkeun teu kena sanksi tapi ieu wadah nain nu ti botol mah murah tetapi lamun tina perak lamun tina perunggu lamun tina emas satu kebanggaan di luar negeri mah wadah arak ai praktek mahal wadahna mungkin hiji mah teu dua mah tilu mah 10 mah jadi mahal tetep bae putih potong ya Allah. Urang pasar Kemis kuari silaturahim ka Haji Oma Irama barang datang ka imah oma na eueuh aya ge gitar. Nah ini melodi yang suka dibawa-bawa sama Oma Irama nih gitar tua namanya nih ya dikotek-kotek ojana tongtreng weh mantep jaknya ini aduh rada bisaan meureun orang pasar Kemis tongteng wah enak ini mah nih dipawa ku jana dipaling gitar Oma Irama sedangkan gitar kesayangan waduh cak Oma Irama tanpa gitar ini hidupku hampa buah hanya gitar inilah teman hidupku masya Allah engkau bagaikan penerang jiwaku bau budak pohara. Nah di bawah gitar Oma Irama datang kadinya wah tuh legit gitar Oma Irama wah naon gitu kan lapor polisi ih janu tadi mah aya tamu orang pasar Kemis sakena tewak pasar Kemisan di mana pondok wah emang pamalingan meureun ieu mah budak orang pondok mah tewak adili tak eta kumaha menurut hukum Islam teu kudu dipotong sebab gitar mah barang haram tombur teh kendang lamun urang namun perang deuleu perang tah lamun dipopoh dung tombur eta lamun ku hari mah tah lamun Agustus teh breg dung breg naon eta ngaranna sia nyahoan biasa kadu bos kitu masyaallah. Coba lamun pamajikan Kangjeng Nabi Musa sangarana teu nyaho belon Gusti ieu gaji belon kabeh duh tanya pamajikan Kangjeng Nabi Musa teu nyaho anak Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi sabaraha anakna ya Allah ai eta anu di Agustus dug naon ngaranna berarti leuwih berat ka neraka ieu budak kabeh ge atuh kanyahona teh leuwih nyaho kana barang teh ecreg daripada nu kudu ecreg. Ieu mah bangga pisuluheun ieu mah. Tombur tah. Deng dung. Nah eta tombur. Kendang sarua bae. Kendang. Bedana kendang jeung tombur mah sabelah, ai kendang mah dua, plipak dung. Eta eta gitu karena eta gitu kendang. Mah kula mah inget ka Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan dek ditaranya masalah lantaran aya nu ngabidahkeun bedug dibidah-bidah. Wah rame Jawa Timur Jawa Tengah bedug bid'ah.
akhirnya dek nanya ka Syekh Holil aya keneh Syekh Holil ya Syekh Holil dianggap jago ilmuna jeung wali urang nanyakeun ka ditu di jalan keneh Syekh Holil minta supaya nginjem bedug nu loba ka dieu Syekh Holil teh wah coba bedug ka dieu wah daratang kiai kitu Jawa Timur Jawa Tengah termasuk ti Madura Ki Holil keur ngawa bedug bae dung Ki Holil kos kitu tah lalakon aja nama dundang. Nah, kayak kadang-kadang ka dieu kandap dundang tong dundang tang tong. Kiai narelekeun bae. Ulang teu kudu nanyakeun cek. Jajaran lagi nabuh bedug gitu. Eta Ki Holil lain lalagan kos kitu eta. Lain lalagan. Dari kabeh kiai geus eureun Ki Holil na ge. Ki Holil seuri we cicing itu cicing Ki Holil cicing. Geus katebakeun atuh Ki Holil. Saudara-saudara datang ke sini mau tanya hukum bedug kan? Iya. Tadi udah kelihatan saya mukul bedug. Iya udah. Ya udah begitu. Tapi kan kiai aya nu maksakeun coba urang hayang nyaho dalil. Hayang nyaho dalil coba nyok. Siapa yang mau ngomong sama dia? Dia udah jelas-jelasan mukul bedug. Masa kita mau tanya aja, kita dianggap bodoh. Enggak, saya yang berani. Nah, aya nu rada ka Muhammadiyahan. Eta emang provokator nama tah. Jadi Kiai Muhammadiyah nyusup kadinya anu ngabidahkeun bedug. Panjana aku di bidah. Tanya, Kiai, kalau soal Kiai mukul bedug itu belum jadi dalil. Tapi saya pengen jelas bedug itu hukumnya bagaimana dan dalilnya apa? Cek Holil kalau menurut kamu? Kalau menurut saya bidah sebab tidak ada dari Kangjeng nyabinya. Bidah juga kalau bedug saja kalau sama kokol yang enggak. Bidah ge lamun bedug doang jeung tongtrong mah teu nanaon cekna. Mun bedug doang bidah, tambahan ku tongtrong henteu bidah. Elehnya ya udah pulang. Tah Kiai jago mah kos kitu. Nanti kuari orang ulah bedug doang jeung tongtrong. Saya Muhammadiyah. Tuh bidah tuh. Nih ada kokol gua pentuin lo. Beres udah. Mabur ke sana. Lu baru ngaji segitu aja udah haram-haramin lu. Ntar biar pecah nih kokol gua nih sama kepala lu. Ya Allah. Bisa ada Ki Holil. Tuh. Nah iya Mbah. Wala kota piton burin ulah dipotong leungeunna mun aya jelema maling kendang maling tombur ulah kuari mah Habib sholawatan make tombur ya kumaha coba haram tadi dia wala kota piton burin teu beunang dipotong jelema maling tombur lantaran tombur teh haram hukumna barang haram mah kudu dilenyapkeun kuari Habib kurang ditaluturkeun marawis tinggal marawis sholawat tinggal sholawat pakai alat malahi haram pakai nuki uci jangan satu mazhab aja enggak gua mah lagi cerita mazhab Syafi'i lu pakai mazhab apa lu lu pakai mazhab apa lu garu gua tanya lu tahu mazhab enggak lu jangan sembarangan ntar gua sobekin lu Wah sok hese tah wala kota pitun burin. Gua ari mah make tombur marawisan Habib deh tong iya Nabi salam sih Nabi salam. Tapi make jadi campur sari ieu kosina kan. Baca sholawatna urang inget ka Kangjeng Nabi tomburnah haram ieu mah sarua jeung ngagoreng lauk make cai kieu kos kitu. Lag-lag Gusti Allah. Ya Allah. Geus bae urang mah lamun endek make terbang ulah make kecrek cara Betawian. Wah salah tah terbang mah. Make kecrek ulah make kecrek. Nu haramna kecrek. Kumaha cenah kieu kecrekna lamun dipisahkeun sarua. Terbangna mah teu make kecrek kan kecrekna mah ieu kok. Urang kuari di akhir zaman teh dibawana ku kiai paneta kos kitu. Aju kiai ti Karawang mah mareke organ. Nu ngadengekeun pansia. Sok haju saralah bae heran nih. Dakwah mah dakwah bae sih hayu sabi-sabi sok haju acak-acakan. Moal di kieu tah dijelaskeun wala kota pitun burin.
teu kudu dipotong leungeunna jelema maling tonbur kumaha sababna sanesan tonbur mah haram wanahwihi eta jeung sang jambat sabangsa tonbur dina pada haramna dicontohan ku dieu kamizmarin model suling wasonamin arca atau patung wasolibin jeung solib palang eta haram kitu keneh wa gitarin lan gitar wa kecerekin lan kecerek ayo sia daon deui ayo wa ekok-ekokin atuh rebab eta kabeh wa nangning nong tanu sok asa gede kieu teh ditabuhan naon eta ngaranna hah lain anu pararanjang nangning nong naon kan tuh yahoan bae kenong nyaho gambang nyaho Masya Allah nah cek malaikat karena lu tahu gambang tahu kenong wah gua siksa lu lah cenah kieu ge nyaho nang di sia aing mah dek kumaha deui atuh ulah carita mazhab-mazhab beulana da urang mah mazhab Syafi'i lah atuh haram-haram bae sih abeh ngeunaheun aya nu nang tangan kula tah di daerah Mauk daerah Tegar Kunir Ki Uci ngaharamin segala apa alat-alat malahi udah jangan didengar itu mah Ki ortodok hakan kusiata modern kayak gerah kajahoan iya emang teu kadenge ku cili aing kadenge aya deui di itu Habib marah go Ki Uci ngaharamin segala tonbur segala apa dari mana dalilna bejakeun tah ku sia tah kitabna tah wala qat'a itunburin atuh kabeneran ya geus kamari mah teu dijawab ku kula aya nu kadege kecil kula lantaran can wayahna teu kudu aing nu ngajawab ieu kitab nu ngajawab tah je sok sambarangan bae kamari kredit ka aing kabeh naonan cenah Ki Uci ngaharaman kredit di mana maju nah aing mah lain carita maju aing mah carita haram sia deuk make deuk henteu ulah sok ka aing mah aya kitaban datang sia ka aing leg ku sia tak kitab tah sok aing mah heran nih sok ngalawan ka Allah atuh ulah ngalawan ka Allah ulah aing disalahkeun ya aing maca kitab cuma naon-naon Ki Uci siapa make naon Ki Uci kadenge ku aing Tegal Kunir kaki Uci digondrong kaki Uci diserang kaki Uci kadenge tah ku aing ku ceuli aing Habib di Jakarta Ki Uci ya Habib deh ngacak-ngacak lahan bae Habib maksudna haram bae tah wala kota pitun burin teu kudu dipotong jelema maring tonbur emang kunaon haram wanahwi dan sebangsanya kamizmarin suling teh ceurik eta teh kadangena mah kurang tutut ceurik eta teh nu mantak ceurik nyana teh dipotong-potong lantaran nyana eta potong jeung dulurna dicabut dina tempatna nu mantak nyana ditiup ceurik sia bongan husu ngadengeun aing urang bege pisah budak leutik bisa di mana ceurik komo eta mah dipotong-potong ditiup ceurik eta teh beneran ieu mah lain lalagaan aya ngaji fikih mah kos kieu cerita di luar mazhab aya deui ngan moal lamun cerita di luar mazhab aya deui cerita di samazhab keneh tapi urusanana ilmu hakikat atuh lain deui ieu mah cerita syariat cerita thariqah lain deui cerita syariat lain hakikat atau lain deui musik pandangan syariat seperti kieu mazhab Syafi'i pandangan ahli thariqah qadiriyah naksabandiyah satoriyah kemudian gitu naon usbadiyah dan lain sebagainya aya cara-cara tersendiri ahli thariqah teh make musik cara-cara sendiri teu meunang diumumkeun kecuali jeung ahlina cara beunang ge atuh khusus lain sebab naon mawaqafana mungkin menurut lamun kuari Habib Lutfi make organ ulah dijadikeun dalil jangan Habib Lutfi teh boga piano nya mah lamun urang naik ka luhur nya main piano sorangan we padang bulan eta karangannya kan padang bulan
ulah disarwakeun jeung urang pana nya mun keur ngobrol set naik ka luhur nenangkeun pikiran make organ make lagu sorangan make lagu ilahi khusus moal dibedakeun ku kula nyanang orang ke datang ka ceurik sorangan golepak ceurik sorangan golepak lain nyana bae ahli-ahli toriko ahli-ahli toriko teh aya nyanyian khusus anu musikna macam-macam nu suling lamun Rumi suling Jalaluddin Rumi nu maot di Turki nah engke insyaallah deuk jarah ka Turki deuk jarah ka Imam Jalaluddin Rumi aya di Turki beusi deuk milu ti kuari nyengcelengan sapoe 100 coba datang ka sabaraha taun teh sia nyengcelengan Jalaluddin Rumi make sulingnya nama Pansuri Sumatera Pansuri murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibawa Qadiriyah ku Imam Pansuri Sumatera Pansuri As-Sumatrai make sulingnya tak diturunkan ilmuna ka Sunan Kitu Kudus Imam Ja'far Shadiq mata Imam Ja'far Shadiq teh jadi pembimbing panglima nyana teh make alat musik tapi jang nyana tet poho jana ka hamba Allah ka makhluk ka Allah doang make cara-cara tersendiri teu kudu dibahas kayak kumaha carana dan lain sebagainya kumaha eta engke di babna bab toriko bab hakikat mun keur carita bab syariat haram paling teu kudu dipotong tuh matak lamun teu campur-campur sari ieu urang ge ngeunaheun ieu mah kulantaran campur-campur oh ki uci ngaharamkeun ja itu ge make nyana ge boga dalil ki uci ngaharamkeun cenah cek nyana teh kredit jak kiai anu mah henteu geus urang mah milukan henteu bae ya akibatna kos lain aing ieu nu ngaharamkeun kredit kitab Allah ulah ka aing ulah jadi dibaca tak kitu ge memang teu bisa maca kitab nah sia teu bisa maca kitab baju ngacok ieu atuh sia hah ceulina heula dipotong apa irung sia ku aing sia Ih segala tonbur segala tah ieu alat musik teh ya ayatna aya dina Al-Qur'an haram baiklah Om Irama gagah aja siapa yang mengharamkan saya tanggung jawab budak tanggung jawab boro-boro nanggung jawab batur nanggung jawabnya ge wallahu alam bisawab ih boga dalil tersendiri dalil teu meunang pake umum sebab jang umum masyarakat jang khusus bae wakila cik sakaul in balagom mukassaru nisaban kutia lamun datang nu dipecahkeun asan nisab tetep bae kutia kultu asani asau cek simkuring kaul nu kadua leuwih sohe ieu ana perbedaan kaul antara mutamad jeung dhaif wallahu a'lam bisawab